Woi, Buatin kegiatannya mon ay. nah kegiatan deh. Hah? Kayak kegiatan. Hah? Ngomongin dia tuh aing dia deh. Minta ya. Ngomongin dia mie telur. Mie telur. Oh, Iya kan? mie telur. Oh, dia. Mie telur. Oh, saudara kena eta Telur. terkena. Kita terkena. Oh, Dia tuh. udah. Kegiatan mana itu? Mie telur sabengket. Kau warung itu mana tengah? Kalau kata ngomong kali itu. Siap. Oh, Seberapa duitnya? kita gocap duitnya. Mahi. Mahi, Hah? mahi. Benar. Asli mahi biasanya bisa di pulangan dalam pemulangan penuh kopi ke kopi dia. Oh, siap. Oh, Mie telur katanya. mie telur cuk. Buru-buru, buru kan? Burukeun ke ayeuna. Oh, siap. Diburu. Mie telur, mie telur, mie telur, mie telur. Ah, ingat deh. Mie jeung telur. Nah. Si Amon kernaon si Amon nya? Mie telur, mie. Ingat deh. Tun. Ya. Duh, ai era. Si Amon mah aya wae. Tabalanya sakio lobana. Bakalan duit 50. Mahi kanu naon atuh. Ieu 70-an nganyuk 20. Bah, tadi si Amon 20. Mon. 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 Oi, lare. Ngas. Ngeus ya, mana emang Mon? Ngera-ngera wae. Ora kumaha sia? Titah mah balanya sakilo lobana, makalan duit 50.000. Kurang 70 keun Aya nganyuk. ieu sahaya. Di 20. Ieu sahaya. Apaan balanyaan maneh teh? Da aing mah titana ge ieu mie telur hungkul. Apaan mie telur? Iya enog eta. Ya mie na. Mie telur. Aduh, nya kurang atuh sia. Da aing mah titana ge mie telur mah hungkul. Apaan Eta saha mie? ieu meuli enog. Apaan telur? Telur teh mie enog. Mie jeung telur. Nya Yo. pantes kurang. Iya hungkul geus 57. Can ieu. Mane mah makalan teh mah Kacau nih tah mah 20 deui tuh ka warung. ngerakeun nganyuk deh. Heeh. Bejakeun di tas si Amon ya. Bayar ku sia bongana teh meuli. Kita aing teh meuli telur aing. Titana ge meuli mie telur. Ieu naon ieu? Mie Ieu. telur. Heeh. Balikan deui ka Di ditu. mana salah? Yang nyaho balikan deui. Teu jelas. Kayaknya dari tanah ge ieu. Itu ka warung 20 kumaha? Kumaha bayar? Ayo di mah. Goblok kira mah. Hah?